nu dihina tara ngalawan, nu dicaci tara ngamek, nu dipitnah mangsa bodoh, lega dadana asak hampura ka sasamana keun bae bisa jadi batur teu apaleun. Itulah lega kubur, lega dada jalma nu bakal dikubur. Well, ai kitu mah sik-sik melik sulit ati goreng pucus belang bayah wah digencet jadi tuna ge tah. Keheul atuh da. Lega alam kubur teh ieu hate urang kudu lega ti ayeuna. Saha jelema dina sikapna tindakanana jelema nu lega alam kuburna maka bakal ngalegakeun hate anu keur sempit. Saha nu keur sempit? Hiji nu boga hutang, kadua nu keur bingung, katilu nu tur susah, opat nu keur riweuh, lima keur boga masalah, datang urang kaoncoran masalahna, datang urang katedunan hutangna, datang urang teu poek-poek teuing. Tah urang teh lega alam kubur lamun geus ngalegakeun hate jelema nu keur sempit dina poe ayeuna. Hayang lega alam kubur. Teangan nu boga hutang pangmayarkeun. Rada hese nya. Legana alam kubur adalah legana hate jelema anu memeh dikubur. Sok sing lega hate. Lamun jelema geus lega hate tah babari hirup teh Pak. Hayang maju enteng, hayang beunghar enteng, hayang boga ilmu enteng, naha bersih hatena. Jelema bodoh sombong, tong ngarep-ngarep bakal pinter, naha keur bodoh wae sombong, komo geus pinter moal teu leuwih. Rumusna bersih hate. Hayang beunghar enteng lain usaha-usaha teuing gede. Loba jelema nu usaha gede hutangna gede. Gedong sigrong mobil mewah sabalega tapi bingung jeung bingung da sertifikatna di bank kabeh atuh. Enteng nu ngaran hirup mah lega dada bersih hate. Keur miskin bersih hatena tungguan Allah bakal nitipkeun hartana sehingga harta bakal dipake nulungan kanu miskinna. Keur miskin sombong dititipan harta beuki adigung Pak. Boga kongkorong edengkeun. Boga pingel gibrig-gibrig. Hayu ngaeus. Boga anting singlidkeun teu ka kuping. Di dieu letak Allah bakal nyimpen ujian dina hirupna lantaran kakotoran hatena. Kahartos. Almarhum, almarhumah pala putra pala putrina geus yakin ieu teh soleh bisa nuturkeun hancagarapan kolot atoheun bungaheun aya haulna ieu teh. Sabab budak anu alus nyieun amal pagawean kolot anu geus eueuh maka hakikatna jelema hirup kudu seungit Pak. Hirup 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 maot 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 hirup hirup. Hah, bahaya liar oge. Hirup 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 awakna, hirup dirina, hirup amalna. Hirup dirina kadang-kadang maot amalna eueuh nu nuluykeun. Maot 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 jiwana, maot amalna eueuh generasi. Bener lur. Hirup 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 awakna, hirup pagaweanana, hirup amalna sanajan geus eueuh jelemana amalna seungit awun-awunan. Ieu tapa poe ayeuna. Bener. Well kon. Sok legakeun ieu dada. Ngarah Allah numikeun rahmatna, Allah numikeun kanyaahna, Allah numikeun kaasihna. Jadi kuring bapak ibu lain ibuna lain kuringna nu pinter. Lamun kuring disebut pinter bakal nolak. Pinter euy nana gerhana hampura Pak ditolak. Ditolak. Lain kuring anu pinter hakikatna mah ibu teu apal bodona kuring. Lain kuring nu jujur ngan ibu we teu apal kana bohongna kuring. Ibu rumah tangga 2 bulan geus ngomong-ngomong salaki alus. Alhamdulillah caroge abdi mah jujur karek 2 bulan antosan 2 tahun. Jujur leungit gedebul datang. Sapanjang bapa manusia abdi manusia moal pernah jelema cicing dina hiji darajat anu sarua. Mata kurang tong abisani karena kesalahan batur bisa jadi salahna proses keurniangan bebeneran. Jelema salah kapanggih bisa eureun tina salahna nu paling paur jelema salah teu kapanggih itulah jelema nu bakal dedeyeun dina hirupna. Bapak beger kapanggih ku pemajikan kuat ampun-ampunan. Moal sekali kali deui demi Allah moal. Bener bager panu ka ayeuna tapi bapak-bapak anu beger teu kapanggih Allah hampura dituluykeun begerna da teu kapanggih. Jadi lain hartina urang alus, lain hartina urang jujur, lain hartina urang hade, tapi Allah kermunian kagoreng patutan urang sebenerna. Kuring loba nyarita agama beuki keung kahirupan, naon sababna sieun teu akur jeung perbuatan.
Matak disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan keeng hirup warasatul anbiya. Ustad kiai ajengan adalah pewaris para nabi. Nah nabi ngawariskeun bager ari urang pedit keneh.